Ceng calager umat sangguan dalahar heula urang ieu keur di kota Garut ayeuna ya keur ulin jeung si AA biasa urang ayeuna beuteung geus mulai rada peurih euy hayang dahar ya tapi urang teu apal di Garut di mana ceng dahar nah urang tanya si AA ayeuna mah dahar di mana ya Ayeuna teh bubuhan keur aya di Garut, keur aya di Pasar Jagal, Jalan Mandalagiri. Enak urang nyobaan soto legend, soto ahri. Soto legend kumaha? Soto ahri teh geus aya di tahun 1843. Anjing zaman Belanda tuh nya. Bener. Jadi di zaman kompeni kene. Cobaan lah. Cobaan. Tanya, cobaannya. Urang geus tepi ya cengnya di soto kan? Soto ahri. Soto ahri. Bapak. Daging lontong ya, Pak? Berdiri sejak 1943 zaman penjajahan tentunya. Nah, jadi iya pusatnya ya. Pusatnya. Asli pusatnya. Nah, pusatnya di Jalan Mandalagiri. Nah, Pasar jadi Jagal. Pasar Jagal Garut Kota. Garut Kota. Nombor 1. Nah, iya Pak Haji ya. Nah, iya Pak Haji. Nah, anu icalan di tahun 1843 ya Pak Haji. Bapak Abdi. Oh, Bapak Abdi mah tahun 79. Oh, tah berarti ceng itu turunanana nya. Turunanana Generasi kedua. Nah, generasi kedua ya teh berarti. Soalnya membayangkan di tahun 43 orang kerja di naon atuh jadi buruh ya kan? Kalian orang cobaan heula lah. Urang dah heula selapar. Nah, ceng, ya guys, aya ya soto. Nah, salah ketep pokoknya ya dagingnya. Daging non sih teh, sapinya. Daging sapi. Nah, tempok. Daging sapi, ceng. Ini nah, ya, dagingnya bismillah. Tempatnya mah simpel. Dan di pusatnya di jero pasar. Jero gang bahkannya. Tapi marema sajian ini bersih, ceng. Gua pilihannya aya kerupuk. Non itu kerupuk anu bentuk lauk. Kayak kerupuk kulit, kayak oke kerupuk biasa. Bersih lah enaknya sajana, terus cabai aja beda. Ini mah cabai sakitnya. Penting. Ini cabai bubuk. Cabai bubuk. Nah, cabai bubuk ceng, tunggu ceng. Kayak oke cabai basahnya. Cabai ayam. Nah, cabai basah, cabai ayam, kecap. Ini kecapnya lucu ya tempat ceng. Juga padu rokok, karet. Coba. Jadi ceng, soto ahri teh geus aya di tahun 1843. Geus aya 2 generasi ieu nu nuluykeun. Itu budak nanya. Nya. Jadi naon anu ngabedakeun jeung soto nu sajena? Soto ahri teh buahna teh kental jeung rempah-rempah. Pemasakan oge ceng make kene hawu gitunya. Masih kena pakai tungku. Make tungku. Cara memasaknya masih kena pakai tungku. Lain ku kompor ceng. Keur ngajaga cita rasa karena dirobah. Benar. Di zaman baheula lebih kayeuna. Benar. Terus jadi jok ieu. Dagingnya karang. Jadi kieu ya, prosesna teh itu tilu daging sapi ngora. Direbus sekitar 3 jam. Terus diasupkeun rempah-rempah pilihan, santan. Tuluy dicicingkeun salama saeuting supaya nyerep jeung kental bumbuna teh. Jeung empuk daging empuk cobanya. Nah, makanya eta nu nyieun jadi rada beda lah jeung soto-soto nu sajena. Karena ieu boga cita rasa rempah-rempah. Lain orang yang ngalus memang geuna. Gua pernah manggil soto juga kieu.
empuk dagingnya teu lihat kuahnya ngeunah gurih gitu tah. Empuknya ka rasanya dagingnya. Empuk pisan aslinya. Kadahan euy. Kamu tahu ini sudah otomatis. Tempatnya memang ya di pasarnya rada haririn, tapi bersih. bersih ya. Bersih. Meskipun Nyaman di walaupun pasarnya. jero gang. Jero gang ya kan. Terus nanti wajib marane ya amun anu teh tasik erek ka Bandung lewat Garut ka dieu heula ataupun sebalikna Ka Pasar Jagal, Jalan Patokan. Mandalagiri. patokanna gampil lah maneh tayangan Bang cabang BRI Kota Garut tukangnya anak eta tanya teh geus apain Pak Haji Angde lieu eunah sumpah minta cengnya katuh lu anjing rok nyebrot tuh kan Bedanya kuahnya asli gurih perpaduan kuah santan aja rempah-rempah pilihan diracik jadi seleketep nya seleketep. ceng oh jam buka jam seberapa buka di dia Jadi saya buka anu di pusat mah. Di cabang ieu di pusat ieu bukanna ti isuk-isuk nepi ka beurang. Ka jam makan siang. oh jam makan siang Ka aya deui di cabang nu hiji deui di Jalan Cimanuk. Eta mah bukan nepi ka peuting ieu salamanya. oh eta mah oh nu tempat Buka gedenya. jadi eta mah tempatna lah tempatna di ruko sama Jalan Cimanuk di Garut keneh. Tapi di Bandung ya aya cabangna oge. Tapi teuing poli lah. Loba lah sakadanya cabangnya di mana-mana anjing heueuh kerupuk bahwa itu. Asli cing enak pisan. Ieu Asli. bahan-bahanna hampir kabeh ngagunakeun bahan-bahan ti Garut ti mulai rempah-rempah, dagingna, terus nepi ka kecapna ge. Kecap kunci teh teh. Asli Garut. Ieu teh Garut ieu teh. Tuh. Kecap manis. Cap kunteji. Kunci nya tapi bahasana kunteji karena bahasa baheula. Dikeluarkan oleh Tintin di Jalan Raya Banyu Resmi Garut. Nah, anjing kabuktian tim mimiti rempah daging kecap kabeh Kabeh ti bahan Garut. di dia ti Garut juara deuleuyeuna aneh anjing kenapa nih ngepadut rokok anjing Jadi bener-bener ngamanfaatkeun bahan-bahan nu aja di daerah daerah dieu nya Iya. pribumi asli. Nah, asli empuk jadi digegel teh teu naonnya Itu cakial, itu lihat. terlihatnya Mana jadi gampil nalap lah. teu nempel kana huntu ge. Nah, cak. Gampil pisan nalapna. Tuh anjing aing mah boborot wae dahar. Ada ucing Tangun ah. sampai ka urang ayeuna dahar ieu. Mung loba omong gitu sebenarnya mah. Cuma untuk ngomong marane bisa kesel. Semuanya hongke kana ieu. Jelas. Asli daging lagi karandel teu koret. Jadi PRKB baraya nyehnyo anu sa Jawa Barat atau sa Indonesia ngeboga rekomendasi tempat dahar atau minum anu ngareuna komen tong poho subcerot terus follow oke naon aja Instagramnya naon Instagramna teh @nyehnyo_ceng follow atau wajib. Sampai di share oke video ulah di skip. Rame anjing skip. Nah, sumpah wajib mana kada dia recommended. Mun deket ya, ngapain orang ngapa saja dahar. baheula orang ieu nyobaan pertama kali di imah baturan Kageu ya. di Garut tapi lain di dia di tempatna jadi di mana tuh Oh dia bungkus. jadi baturan orang teh mungkus mungkus soto nih soto naon ceng teh ieu secara beda ketempuna kita cenah soto ahri kita geunah tah matakna ayeuna orang ka dieu deui langsung ka tempatna ka pusatna Sing ngeunah si dagingnya kurang resep dagingnya teksturnya empuk empuknya coba deh gede mau nyelap kana huntu teh asli enak pisan cing teh kabita maneh tempo anjing sanggup mantap tipu gurih
mual nyelap. Alhamdulillah. Mantap. Nah, ceng, dia bener asli mah. Sumpah aja banyak mau dibeunghar. Ya. Yang bodoh ke orang Teu, banyak. urang mah mangga bodoh cak aing mau settingan-settingan. Kakara pertama kali ya si Urang nyobaan ieu kakarak bener. Di Tasik ge loba, nya di mana-mana ge aya lah soto mah. Aya loba. Daging sapi, daging ayam aya. Ya. Cuman si tekstur jeung rasa kuahna beda. Rempah-rempah nu bedakeun. Teu nyolakana huntu utamana mah eta euy. Nu otak teu aneh ya bisa bertahan di tahun 1943. Bayangkeun anjing dong. Zaman Belanda. Can merdeka can betulnya. Acrong. 1843 mah kolot aing ge can lahir, ceng. Cing. Kolot dirinya ge nya. Sok. Ya cai nanti nu neruskeun teh ternyata budakna ceng. Dengan kedua ya nya. Kedua. Anjing sok bayangkeun di tahun 43. Anjing zaman keur perangnya. Tanya orang ge. Can merdeka lah. Intina keur loba kene kerusuhan berenahnya. Sebenarnya keberontakan. Bayangkeun ieu dagang soto aja nih. Aneh aing bisa gitu. Bagus. Tong ragu-ragu lah cobaan lamun maraneh ke Garutnya. Aslinya lebar. Mana ke Bandung, cak nggak mau tahu orang Bandung ada kata wajib bintang kayak jampil. Patokan mengges Bank BRI cabang Bangun cabang BRI Garut. Udah Garut tukangnya nana pesen pasar tanyakan we terus arah palun. Aing mun amun ka Bandung, Hah? ente rusuh gitunya situasina. Rek jalan Garut ka dieu lah. Namun isu keneh ka dieu anu di pasar, namun kaberangan mah nya nu di ditu anu cabang. Kayak di nu cabang lah, bukan tapi ka peuting. Tanya anu di Cimanuk mah dugi ka tamu sabaraha? Oh, tabu. Oh, anu di cabang ieu deui mah jalan Cimanuk mah. Nepi ka jam 4. Bukan lebih ka jam 4, Atau ceng. sore ceng lain penting salah. Salah. Jadi si resepnya nanti dibikin ke batu menurunnya. Nah, sakeluarga lah. Kunon masakna masih ngagunakeun pakai kayu bakarnya. Karena nyata si bapak ieu ge cenah pernah nyobaan pakai gas, tapi sieun cita rasana teh terubah gitu. Soalnya kan naik ke kompor mah panasna teh jadi panas pisan. Panas pisan. Henteu mayang gitu panasna teh. Derajatna nya. Nya ari ku kayu bakar mah ngeureuyeuh lah panasna teh. Beak aing dahar Heuh. Teh lapar teh beuki dinya teh. Kaji lapar kedua ngeunah. Dari beuki. Mau hanya kalnya. Wah. Masih ingat namun jangan harga Harga teh masalah mah kurang lebih di antara 20 atau 30-an lah kayak orang tanya ke langsung lah kayak pas mayar. akhirnya wani bisa gitu mah. Standar lah ya. Standar apa ya tuh? Spirit. Hauce bukan namanya? Hauce Spirit Inje anjing. Lu terkenal sing. Bayangkeun. Sepadanya Makanya ya tepati-pati bisa bertahan di tahun 1940 lebih kain lamun teu ngeunah mah. Nah, bener. Oh, Bayangkeun mah sabar abad anjing. bahkan anu meulina ge kayaknya Ada wah anu lain lain bahkan nu meulina ge aya sih anu nini gitu ka dieu pernah orang empok aya kan nu meuli kana ka dieu. Latih zaman bapak anak ini. Heeh. Jadi cenah halus rasana terobah. Asli anjing. Ceng orang bayar orang tanyakan sabaraheun. Denda sabar aku Haji. Kami kerupuk tilu mohon ageng. 28. Nah, berarti pami saporsi teh? 28. Nah, ieu teh si soto teh saporsina 28.000 murah kene cek aing mah 30.000 ge wani urang. Soalna si teksturnya bener gurih ngeunah empuk. Murah pisannya duaan sakitueun. Irit pokoknya mah lah pokoknya mangke bakal panggil di episode selanjutnya. Tonton terus tong poho di like, komen, subscribe jeung di share we lah. Follow oke Instagramna ceng @nya_ceng mun teu di follow maneh budug.